Wilujeng siang sadayana sampurasun. Ayeuna simkuring nuju aya di Masjid Al Jabar Garut Selatan. Desa mana itu? Sinar. Desa mana itu nya? Pokoknya ini ada di Masjid Al Jabar, Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut. Wih, sini dulunya ada ada ini ayah bajuan ayah bajuan anu siga bentuknya siga rumah ciri khas Jawa Barat. Jawa Barat. Masih baradagnya. Coba naik ke dia berea. Coba naik ke halaman anu paling luhur. Masya Allah, itu laut Cicalobak. Nah, ini pantai Cicalobaknya, laut Cicalobak baraya itu. Ya halaman atas Masjid Al Jabar. Oh, lamun kahanap. Kurang coba heula kahanapnya. Cek. Cuk. Orang coba anti dia ninggal penampakan Masjid Al Jabar, masjid yang sebelumnya ini viral ya. Nah, keindahannya berada di pesisir pantai selatan Garut, Kecamatan Mekar Mukti. Mantap spot nanya baraya. Ieu teh pantai Cicalobak. Pantai Cicalobak. Ieu jalan nasionalnya Provinsi Jawa Barat. Ayeuna ieu Masjid Al Jabar. Ya, mantapnya baraya. Indah ki. Masjid Al Jabar Ranca Buaya. Padahal mah ieu teh tebih kenehnya ka Ranca Buaya mah. Ranca Buaya mah Kecamatan Caringin. Tapi ieu mah aya di Kecamatan Mekar Mukti, perbatasan Kecamatan Bungbulang Mekar Mukti. Teh desa naon hilap deui baraya lah anu terang sok komen di bawah. Ranca Buaya Al Jabar, Jawa Barat. Ieu teh upami telepat mah dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Bapak Ridwan Kamil ya. Tidak terawatnya. Udah lama ieu teh bersih gitu. Radem. Tapi alhamdulillah ya. Sok dikunjungi ku sadayana pengunjung anu di pantai atos healing ke pantai terus nyimpang ka dieu kanggo ngalaksanakeun salatnya. Salat duhur, salat asar. Nya pokona mah ibadah-ibadah urang lah. Alhamdulillahnya difasilitasi itu. Di pantai wisata difasilitasi ku masjid raya anu sakitu ageungna ieu mewah kieu. Rasaan mah dibandina heuy. Sok sanajan acan pernah ka Madi mah tapi cuacana sama panas tuh. Aya siga pohon korma ya. Nya. Pohon naon eta lah? Eta tang korma gitu lah. Naik ka luhur baraya. Kita naik ke atas lantai 2 Masjid Raya Al Jabar. Kumaha sana di jerona orang sepil kayaknya. Kalau san abdi acan netepan ya. Duhur. Kayak orang sepil di jerona pintu masuk nagenya.
sepil engke di jero Masjid Raya Al Jabar kumaha urang sepil abdi tah ayeuna mah sakitu heula atuh barayannya bade abdas heula ya engke disambung deui tos salat sepil di lebetna Masjid Raya Al Jabar. Alhamdulillah parantos ngalaksanakeun matepan luhur ayeuna ieu lebetna Masjid Al Jabar teh tuh wah masya Allah nya saiki teh ieu lebetna Masjid Al Jabar itu tempat imam ya. Saya tahu ya aya kaluhurna urang sepil kaluhurna kumaha nya cobian urang dicobi kaluhurna kumaha sebelah oh itu gaya tangga apa itu kalau maka dia jalannya oh lalap kieu kan ya malumnya sisi laut biasa sok kieu ku cai laut gitu ya nu ngaruksak teh cai lautnya. Oh iya posisi di atas Masjid Al Jabar aduh seueur manuk baraya kalotornya lebaran teu terawat pisan duh panginten ya teh bekat kuluasnya. Oh jantan aya kaluhur oge baraya tuh aya sabaraha tangga 1 2 kaluhurna aya sigana menara kanggo speaker masjidnya. Oh iya posisi di lantai 2 Masjid Al Jabar. Iya lamun ditinggal ka handapna aduh masya Allah Masjid Al Jabarnya. Mudah-mudahan orang sadayana singkiat umroh sareng haji nya amin. Maria kumargi kaluhur nama sieun paur nya sieun propos atau kumaha kitu jalanna ieu paur lantai atasna meniki nya ku gaya tangga deui kaluhur 1 2 3 4 lantai deui baraya kahanap deui we deui oh ibu-ibu keur foto-foto selfie oh ibu-ibu TikTok ya ibu-ibu selfie oh maranja oh aya kahanap mah nya aya di kahanap mah berapa itu cing mang sepil kahanap naon dia urang tinggal kahanap mah oh kosong oh aula tempat musyawarah mungkinnya aula itu di handapna lantai handap nama kosong baraya mungkin ini kantor lah atau aula tempat perkumpulan musyawarahnya. Takut kak luhur oh jadi masjid aya di lantai 2 ya di lantai 2 masjid ya pintu keluarnya Allahu Akbar. Alhamdulillah baraya halah seger kieu suasana tos heula di kanton heula aya bari OTW di